Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Ari Oci harita teh geus ti heula maneh nama asup ka kamarna. Sabab karasana asa capek tas latihan teh. Saking kutibra-tibrakna sare, Oci nepikeun ka ngambah deui ka alam impian. Dina jero impian, Oci aya dina hiji wawangunan serba hurung herang. Di sakurilingan eta rohangan teh, Oci keur ngajanteng bari jeung merhatikeun kayan eta tempat anu can pernah kaalaman ku dirina. Teu dilatorojol aya hiji nini-nini. Gebeg Oci teh ngarenjak keur antengah huleng aya nu nyarita di satu kangen Oci. Nyai, anaking ulah keung ulah sieun. Nini ngarepkeun nyai jadi ronggeng anu jadi panutan sakabeh jalma. Beuka dieu sok diuk sahareupeun nini. Nyai teh kudu loba tatanya turutkeun wae sagana diucapkeun ku nini. Kitu cenah ceuk sora nini-nini. Ari Oci teu baha dina alam pangimpian teh terus we nurutkeun kana ucapan eta nini-nini. Gek diuk bari jeung luk tungkul bangun ajri. Nilik tina kaayaan jeung dangdanan eta nini-nini, make baju jeung samping kerajaan. Pok deui kadenge ku Oci, nini-nini nyarita. Dina peuting anu kadua nini terek bare papatah ka nyai. Nyai kudu tapa di hiji guha anu ngaran eta guha teh Silalancatan. Ke didinya nyai teh bakal meunang ilapat. Tempat nama tanyakeun wae teh ka si Ahdi. Sok isuk tagara mimitian tapa di eta guha. Sing kuat jeung sing yakin kana diri. Pepeujeuh ulah beunang ka pangaruhan kunaon bae. Boh bisi aya kajadian-kajadian di eta jero guha omat. Nyai sing kuat. Kitu cenah ceuk hiji nini-nini papatah dina alam pangimpianan. Oci ngaregepkeun sagala diucapkeun ku eta nini-nini anu aya di hareupeun Oci. Sakedapan mah Oci teh cicing, teu wani nyengkatkeun beungeutna. Ngarasa rila wae eueuh nu nyarita Oci teh panasaran terus nyengkatkeun beungeutna. Barang breh teh kebeg Oci ngarenjag reuwas. Sabab eta patempatan anu tadina hurung herang teh ayeuna jadi poek mongklek. Tidinya Oci teu sadar terus gegerwan minta tulung kanu jadi bapana nyaeta Demang Ahdi jeung Mah Eye. Ari Demang Ahdi jeung Mah Eye anu keur sare tibra ngadenge anu gogorowokan datangna ti kamar Oci. Gancang merejat hudang bari ngagudagkeun anu jadi pamajikanan. Demang Ahdi harita teh bari jeung lulungu keneh. Gancang kaluar ti kamarna mulu ka kamar Oci. Srog Demang Ahdi teh kahareupeun panto kamar Oci dituturkeun ku Mah Eye. Sakedapan mah duanana ting harulang bari ngadenengkeun sora ti kamar Oci. Bapak, tulungan ieu mah. Oci tulungan. Kitu cenah anu kadenge. Demang Ahdi harita teh reuwas tuluy mukakeun panto kamar Oci. Barang breh teh kasampak Oci leungeunna keur uyup aya. Jiga aya nu diteangan. Bari jeung panonna masih keneh peureum. Nampo kayan Oci saperti kitu pok Demang Ahdi teh nyarita ka Mah Eye. Oh, waduh, si nyai teh ngimpi mana? Ari sugan teh aya nu ngarugahala. Tapi keun ka bawah nyalinur kitu eta bagating ku tibra sarena. Cik deketan ta mana ulah diantap bisi kasasar. Demang Ahdi harita teh nita ka pamajikanana ngagudagkeun Oci anu masih keneh kakatapayan leungeunna siga aya anu keur diteangan. Pok Mah Eye teh nyarita lalaunan ngagudagkeun ka Oci. Nyai ieu, nyai, kunaon? Tapikeun ka nyalinur kieu, sadar ieu nyai ieu emak ieu, nyai. Bareng ngadenge sora Mah Eye, bari jeung ngaguyah-guyah manehanana. Kurinjal teh Oci hudang terus luak liuk nitenan kayaan di eta rohangan. Nampo kalakuan Oci kitu pok Demang Ahdi teh nanya, bari jeung gek diuk gigireun Oci, gap kana leungeun Oci dicabak bari jeung babacaan. Kunaon geulis?
Aya naon ieu teh teu pupugu gagaroan? Ngimpi atawa naon ieu teh? Sakedapan mah Oci ngahulang. Bari dada nareng hapranjug bangun manggi kasieun. Nempo Oci jiga nu capek, jung mah eta nangtung leos ka dapur maksudna marek nyokot cai. Teu lila geus datang deui, bari jeung mawa cai dina gelas. Song diasongkeun ka Demang Ahdi. Gap ku Demang Ahdi teh ditampanan. Bari jeung teu lila, Demang Ahdi gegerenceman. Sanggeus beres song, cai teh diasongkeun ka Oci, bari pok nyarita. Diuyup heula ya Nyai. Sok ka dinya. Oci timbang ngareret. Regot ku Oci teh. Eta cai dina gelas cangkir teh diinum tepikeun ka erepna. Sanggeus sababaraha lila Oci teh ngahulang. Pok mah eye teh nanya bari jeung usapan buk Oci. Nyai gelis anak emak hidup teh ngimpi naon atuh? Tapikeun ka bawah nyalinur sagala. Mani reuwas emak mah. Komo bapak ngadenge Nyai gogorowokan minta tulung. Bapak teh langsung luncat tengah gajleng ka deket kamar Nyai. Sameme Oci ngajawab. Oci teh rada ngahuleung heula. Mikiran naon anu kaalaman ku manehanana dina jero impian. Geus kitu pok Oci teh nyarita. Emak, bapak, abi teh ngimpen. Alah, teu ngimpi. Nya ngimpi naon atuh? Ngimpi naon gelis? Ngimpi kumaha ieu? Segera caritakeun ka emak. Kitu cenah cek mah Eyet mari neuteup ka Oci, bangun anu penasaran. Kieu emak, oge bapak, carita nama. Barabat Oci teh nyaritakeun anu geus kajadian jeung kaalaman sarila ngimpi. Ku Oci sagalana dicaritakeun di tetek teh nu kaliwat. Sapanjang Oci nyaritakeun pangalaman anu karandapan, Demang Ahdi jeung Mah Eyet silih pelong. Pok Oci teh mungkas caritaanana. Tak kitu emak, oge bapak, carita nama. Cik Oci bari neuteup ka indung jeung ka bapana. Ngadenge kitu Demang Ahdi terus nyarita bari jeung pinuh ku rasa kapanasaran dina hatena. Bapa ngarasa bunga jeung sugema. Nempo Nyai geus bisa neuleuman dina waktu ngan sapeuting kana gerakan-gerakan ronggeng. Malahan Bapa oge heran sabenerna mah. Nempo Nyai ujug-ujug bisa ngibing. Bari jeung iraha diajarna. Tah ku sabab kitu. Lumangsungna impian anu katarima ku hidep. Bapa ngarti jeung apa? Saha anu ngajarkeun Nyai ngibing? Ngadenge Demang Ahdi nyarita kitu pok Oci teh nanya ka Demang Ahdi. Dupi eta nini teh saha pak? Anu teh sumping dina jero impian abi teh. Nah bapak kenal atana pinte. Demang Ahdi teu buru-buru ngajawab kana pananya Oci. Kalah ka ngaliuk heula ka Mah Eyet. Jiga anu nitah pangjawabkeun kana pananya Oci. Mah Eyet surti pok harita teh nyarita. Gelis, emak teh ngarasa bunga sakumaha nu dibejakeun tadi ku bapa hidep. Eta anu datang dina impian teh nyaeta Cacap omongan Mah Eyet. Harita di luar ngagelebug angin tarik pisan. Dibarengan ku cungungna sora anjing leuweung anu babau. Dituturkeun ku sora seahna anu ngaguru, sora dangdaunan anu katebak ku angin. Teu lila ngong kadenge aya soratan katingali. Teuing di mana jirimna, tapi caritaanana kadenge jelas pisan kuno araya di dinya. Nyai anak emak, kahayang Nyai geus dilaksanakeun ku emak. Mun Nyai boga budak awewe hayang jadi hiji ronggeng anu kamasur. Tak kumaha teh geus diturunkeun sakabeh gerakan jeung cara-carana. Tinggal hiji deui anu can kapimilih ku anak maneh. Anak maneh jajabkeun ka hiji guha anu geus dibejakeun ku emak. Kedi ditu sarila 7 poe 7 peuting si Nyai kita kirakat kula teuing ditungguan keun bae. Kita nguji diri ngasa awak. Kita miraga sukma jeung awakna ngahiji wujudna ka budak maneh.
Ges, ulah loba pamikiran, jalankeun sakumaha panitah mah. Kitu cen cek hiji sora anu tanpa jiri. Ari Demang Ahdi ngadenge eta sora najan geus lila ditinggalkeun ge moal poho. Komo deui mah Eyet maleuwih apal pisan. Da bubuhan ka sora nu jadi indungna. Kusabab mah Eyet teh anak hiji-hijina. Ayeuna ku Oci nepikeun ka kaimpikeun. Malahan mah nepikeun ka ngalatih ibing sagala. Jep angin terepeh kaayaan sepi jempling balik deui ka biasa. Nu kadenge ngan saukur sora-sora sasatuan peuting anu biasa di sarada. Mah Eyet jeung Demang Ahdi sakedapan mangharuleng mikiran kana eta kejadian. Keur antengah ulang kitu. Pok Oci teh tumanya kanu jadi indung bapakna. Pak, suanten saha eta nyarios kitu, Pak? Ari Demang Ahdi jeung Mah Eyet ngan ukur bisa silih rere. Geus kitu pok Demang Ahdi teh nyarita. Anak king geulis. Bisi nyai hayang apa? Eta nu nyarita bieu teh nini hideep. Anu datang dina impian. Kitu cenah cek Demang Ahdi. Ari Oci ngahuleng bangun anu panasaran jeung bingung. Tapi samemeh tumanya deui pok Mah Eyet teh nyarita. Bapana geus keun engke deui karunya kasih nyai. Ayeuna masihna istirahat we heula. Kitu cenah cek Mah Eyet. Ari Oci pok nyarita deui. Ah moal emak, abdi mah bade teras saring wae, bade beberes. Bade bantus-bantus emak bobo mah cekap tadi ogenan. Pugu oge hoyong geura siang abdi mah. Hoyong geura ka tempat anu dituduhkeun dina impenan. Kitu cenah cek Oci. Barang ngadenge kitu Demang Ahdi ngahuleng manehanana. Terila pok nyarita. Benar nyai. Naon anu bieu diucapkeun ku nyai. Nya ari kitu mah pamadegan nyai bapa ngarojong pisan. Malahan mah kitu pisan anu dipikahayang ku mah jeung bapa. Lamun seug boga budak awewe teh hayang nepikeun ka bisa ngibingna. Geuning kabuktian ayeuna nyai sorangan bisa ngibing ku cara mustahil anu diajarkeun dina jero impian. Moal bet kapikir ku akal manusia biasa mah. Moal bisa kateuleman dina waktu anu sakitu gancangna. Abdi siapa? Anu kakuping basa nini-nini nyarios dina salebet ning impen. Naon we anu bakal kaalaman sareng bakal kajantenan abdi siap nampina. Margi hiji kayakinan kanggo jalan menakan kulawargi abdi. Kitu cenah harita teh cek Oci. Nya sanggeus kitu mah Oci teh ngoleset dina tempat sarena. Atuh Mah Eyet oge nanjung nangtung maksudna marek ninggalkeun eta kamar. Kitu deui Demang Ahdi. Manehna ogenan indit nuju ka tepas. Nya sanggeus kitu mah terus wae sararea ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Ari Demang Ahdi harita teh manehna mah teu buru-buru ninggalkeun mushola. Kalah diuk can ukul, geus diuk terus ngalampengkeun cangkeng ku cara lalang harakan. Keur anteng nang karak bengkang bari jeung sirah di bantalan kedua dampaleungeunna. Pok Demang Ahdi teh ngagrentes. Kabayang ku diri aing eta guha teh geus lila tah eueuh nu ngamah. Jigana jalana ogenan geus pinuh ku sagala. Tapi aing teh kudu yakin ka Gusti. Geus kitu kuduna keun da aing ogenan moal cicingeun. Pasti nalungtik diilikan unggal peuting ku aing. Moal disakarepkeun. Kitu gerentesna hate Demang Ahdi. Jung nangtung teu lila kaluar ti mushola. Harita teh panon poe geus ngahibaran kampung Jajawai. Manuk-manuk reang di sarada bari jeung ting kaleper masih hanjang-jangna ku cai ibut. Anu masih kene narapal dina dangdauna.
Gurilapna cahya panon poe anu asup tina sela-sela kakayan anu araya di sabdurun eta imah. Nambah seger karasan. Harita Oci jeung Mah Eyet keur araya di dapur kaprak-kaprak nyiapkeun dahareun keur susugu anu daratang ka imah Demang. Kira-kira wanci haneut moya, burudul, pamuda, aya kana 15 urangna. Nya eta anu hayang dialajar seni ebeg jeung kuda lumping. Nya terus sararea teh gugek dariuk dina teras Demang Ahdi. Garasi geuning barudak teh. Tetela ari boga niat jeung kahayang anu husyuk mah. Nanaon ge pasti sumanget. Kitu cek Demang Ahdi. Barijung manehna teu nangtung terus nyampeurkeun ka nu darata. Nya sanggeus kitu mah sararea teh tuluy sasalaman ka Demang Ahdi. Demang Ahdi ngabagiakeun kalayan pinuh ku rasa bunga. Nya sanggeus sararea sasalaman teu lila teh torojol Oci nyampeurkeun bari mawa susugu bari pok nyarita. Mangga Kang dilaleut. Cik Oci nawaran ka sakabeh pamuda anu keur aya di dinya. Ngadenge sora Oci kitu sakabeh lalaki anu keur araya di dinya. Molohok mata simeuteun. Iwati Sardi anu teu molohok mah geus apal ka Oci. Nempok kalakuan baturna kitu pok Sardi teh nyarita bari jeung ngadehe. Hos, sing ingat eta anak Ki Demang. Ulah wani-wani ngaheureuyan komo carutak mah. Kitu cenah cik Sardi. Pas keur nyarita kitu ku Oci kadengin. Ih ari Kang Sardikeun wae atuh pira kadar ge ningalikeun moal lecet ieu. Mangga wae bade ditingali mah. Anu penting mah teu gaduh sangkian anu macem-macem we. Wajar ari pameget mah ningali istri pasti kataji. Pira ku kudu kataji ku lalaki deui mah. Sawajarna eta teh. Kitu cenah cek Oci. Ngadenge Oci nyarita kitu sakabeh anu keur araya di dinya. Ngabalieureun beungeutna asa kasindiran meureunnan ku kalakuan sorangan. Pok Sardi teh nyarita bari jeung ngagupayan ka babaturanana. Tak kitu geuningan. Sak nyaraneut we lain nama ya. Haus ongkoh. Nuhun geus nuhun katampi ya. Kitu cenah cek Sardi. Nya sanggeus kitu mah regot-regot sararea teh nampa susuguh anu disuguhkeun ku Oci. Nya saterusna mah para pamuda teh ngayakeun latihan. Nya eta diajar kuda lumping jeung ebek. Bari jeung kaayaan sararea ge suka bunga. Komo dilalajoan ku nu geulis mah. Beres latihan terus istirahat. Kitu jeung kitu we harita teh. Ari nu araya di dinya dibagi 2 grup. Sagrupna 7-7. Bari jeung anu 4 nyekel kuda lumping, anu 3 nyekel gamelan. Ngarasa latihan cukup. Pok Demang Ahdi teh nyarita ka sakabeh anu araya di dinya. Pepeuje, lamun urang geus bisa neuleuman kana sagala anu diajarkeun ku Aki, ulah dipake adigung-adiguna. Ulah asa aing bisa darwe kadinya dipake atraksi sorangan tanpa aya babaturan anu nganyahoankeunana. Pepeuje ulah bisi cilaka ku pola sorangan. KHD omat pisan. Naon sababna pangna Aki nyarita kitu bisi aya anu rek nyoba kana sagalana ka diri urang. Khususna anu dipibanda ku urang. Tah sakitu ti Aki. Kepoe minggu hareup urang diajar deui. Tah keur ayeuna mah sakieu we heula. Jung arek marulang mah. Kitu cenah cek Demang Ahdi. Samemeh marulang sakabeh pamuda teh sungsong ngasongkeun leungeunna sasalaman ka Demang Ahdi. Kitu deui ka Oci. Nya satuluyna mah para pamuda teh terus ninggalkeun imahna Demang Ahdi marulang ka imahna sewang-sewangan. Sanggeus kabehan marulang pok Oci teh tumanya ka Demang Ahdi. Janten upami seni ebeg teh nganggo alat bantunya Pak. Nya nyai. Tah eta alatna.
Bari jung nangtung Demang Ahdi teh ngadeketan kana kukudaan gap dicekel pok nyarita deui. Da ieu nyai, lamun di Jawa Tengah mah ngaranna teh kuda lumping. Ngan di Jawa Barat mah janeng ngaranna teh. Ahdi nyaritakeun sagalana anu dipake ku para pamuda basa latihan. Demang Ahdi nyaritakeun sagalana nu dipake ku para pamuda basa tadi latihan. Bareng jeung beresna Demang Ahdi nyaritakeun sagala rupana. Kaselang ku kadenge sora bedug hawar-hawar, ciri wanci geus nyeda ka asar. Nya geus kitu mah oci ge nangtung. Leos miheulaan Demang Ahdi anu keur ngajajanteng kene bari pok oci teh nyarita ka Demang Ahdi. Bapak abdi ti payun bade asar heula. Nya nyai sok bapak ge arek. Sanggeus ngarasa jawaban bapana kitu, leos oci teh ninggalkeun Demang Ahdi anu aya di tempat latihan. Jung kacai terus bebersih sakumaha mistina. Sanggeus beres ngalaksanakeun kewajiban, gek oci teh diuk di gireun Mah Eyet anu keur ngakeul sangu dina pane. Bari jeung digeberan ku hihid. Geber hihid aing kabuyutan. Ngadengi indungna ngahariring kitu oci nyeleuketek seuri pok nyarita. Mak, aya wae ari emak nuju ngakeul ogenan geuningan hariringan kitu. Ari mana kalah Kang Idung, tak ku si nyai diseungseurikeun. Ih nyai, ya ari kolot baheula mah sagala ogenan diparancahan supaya tuangan anu lebat kana badan urang teh jadi sungsum jadi balung, jadi bakal keur kakuatan kana diri. Lain ieu mah kakara ogenan dahar sajam geus lapar deui. Tah eta teh cirina saripo haci teh tos teu aya dina acina eta nu dituang ku urang. Oh kitunya nya sok nguping eta ogenan nuju ka pungkur sareng emak jeung bapa pami bade melak tatanen sareng bade mipit sok katingali ku oci teh. Sok kitu panginten maksudna mah kadinya nya. Tak kitu nyai, ari kolot baheula mah tara tinggaleun tina bahasa mipit kudu amit ngalak kudu menta sok sanajan eta palawija anu sorangan. Kitu pagunemanana antara Mah Eyet jeung Oci bari di Bandungan kudu jadi bapa pulungna nya eta Demang Ahdi. Nya sanggeus kitu mah Oci ogenan terus ngabantu-bantu kanu jadi indung bapana. Beberes di imah Oci hideung sorangan teu kudu diutuh eta sabab manehna geus biasa basa zaman jeung indung bapakna anu aya di lembur. Kocapkeun dina hiji waktu harita teh mangsa pabeubeurang ari Demang Ahdi keur diuk dina kursi bari dibarengan kudu jadi pamajikanana nyaeta Mah Eyet. Duanana keur paguneman nyaritakeun masalah anu bakal disanghareupan pikeun ngahirupkeun deui seni rombonganana. Kumaha ta bapana kira-kirana ieu? Nah barudak anu kamari dialajar ebeg jeung kuda lumping geus bisa dipercaya tak kira-kirana keur makalangan? Kitu cenah cek Mah Eyet bari ngareretkeun jadi salakina. Ari Demang Ahdi samemeh ngajawab cek kana mukna anu dieusi ku cai kopi. Geus kitu regot nginum heula ci kopi. Saterusna pok nyarita. Jiga nama moal hese mana. Sabab barhalengkah-lengkah anu geus dibikeun ku bapa geus nerap ka maranehna teh. Bubuhan maranehna boga niat anu bener-bener hayang bisa. Tapi nya bapa ogena teu bisa ngayakinkeun geus kakuasa 100%. Tetep latihan mah kudu. Kitu cenah harita teh cek Demang Ahdi. Keur kitu ti tukang torojol teh Oci nyampeurkeun bari gek diuk hareupeun indung bapa kukutna. Ae geuningan nyai. Salerosna mah aya carioskeun ieu teh ka emas sareng ka bapa.
Kitu cenah cek Oci bari ret ka Maeyet oge ka Demang Ahdi. Ai. Nah aya pi obroleun naon geulis anak bapa. Pek pok kadinya nyarita. Ulah rek didingding kelir sidang siloka. Mun boga kahayang-hayang naon. Pek bejakeun. Insyaallah anu kadada kaduga mah ku bapa teh baris dilakonan. Kitu cenah cek Demang Ahdi mere harapan ka Oci. Samemeh Oci nyarita pok Maeyet ge nyambung cerita anu jadi salakina. Benernya ieu, pokona mah ulah disumput salindungkeun lamun aya kahayang. Balakakeun wae ka manjing ka bapa, sok hayang naon, geura caritakeun. Kitu cenah cek Maeyet. Bari melong harita teh ka Oci. Nya sanggeus kitu mah pok Oci teh nyarita. Ma, oge bapa, hapunten anu kasuhun. Birehna abdi teh janten kaemutan bae naon rupi amanat anu karandapan ku abdi. Kitu cenah harita teh cek Oci. Bari ret kanu jadi bapana jeung kanu jadi indungna. Terus kumaha Nyai? Sok caritakeun kadinya. Janten kieu bapa, ti payun abdi hapunten anu kasuhun oge ka emma kali ka bapa. Ku keyeng-keyengna diri abdi kanggo neuleuman sagala rupi anu perantos ka jantenan. Abdi teh hoyong nyacapkeun oge ngabuktoskeun naon rupi amanat anu sumping kana impenan abdi. Tak kitu pa. Gebeg teh harita Maeyet atuh ngarenjag leuwas. Ngadenge kahayang Oci sarupa kitu. Tapi Maeyet samemeh nempas kana caritaan Oci. Pok manten Demang Ahdi teh nyarita. Oh, gitu maksud jeung tujuannya teh. Jadi meureun inti nama Nyai teh bakat ningku panasaran. Kahiji, meureun hidap teh hayang bisa ngibing ronggeng kawas batur. Kadua, na hidap teh panasaran ku ayana impian anu geus datang ka hidap. Kaharti ku bapa oge, kaharti pisan. Memang sagala rupa ogenan kudu dibuktikeun yakin jeung henteuna ku diri urang. Ngan nya kitu, pasti sagala rupa ogenan aya resikona. Lamun sakirana hidep bisa nanggung dina sagala resikona, nya ari bapa mah teu weleh nurutkeun kana kahayang hidep. Kitu cenah cek Demang Ahdi. Beri regot nguyup deui cikopina. Muhun bapa, abdi teh hoyong ngayakinkeun kana naon anu parantos kadugikeun dina impenan abdi, hoyong dibuktoskeun laras sareng henteuna. Kitu cenah cek Oci bari ngareret ka indung kukutna. Nyai keun bae. Masalah impian mah impian, cenah aya mangpaatna, cenah aya balukarna tina eta impian, alhamdulillah. Ngan emak mah moal ngijinan lamun nepikeun ka hidap arek ngalakukeun naon rupa panitah dina impian. Sabab gede risikona geulis, emak mah teu doa moal nya tujuan. Kitu cenah cek Maeyet. Ma, abdi mah parantos buleud niat. Sakumaha piwarangan dina impenan, abdi hoyong terang guhana di mana. Abdi hoyong mujasme nyepikeun diri di ditu. Pokona mah abdi ku panasaran, hoyong ngabuktoskeun sagala rupina. Kitu cenah cek Oci, jiga anu panasaran pisan. Nya atuh geulis. Lamun hidap boga kahayang kitu, ke urang neangan waktu anu salse. Urang neangan waktu anu merenah keur mangkatna. Ari ayeuna mah kapan bapa teh boga kasibukan keur ngalatih keneh barudak. Muhun Pak abdi ge terang, tapi upami bapa nuju sibuk mah teu janten sawios. Mung abdi teh munut pituduh wae ku bapa, kedah kapalih mana angkatna. Abdi hoyong yakinkeun eta guhana. Terus kumaha atuh pamadegan hidap?
Mohon abdi mah hoyong ayeuna Pak teu kenging isuk pageto margi abdi moal ti Brabobo upami henteu ngayakinkeun sagala rupina sakumaha kasauran dina impenan. Cek Oci. Mani keukeuh manehanana ngadesek kanu jadi bapakna. Hayang geura-geura nyaho jeung ngayakinkeun naha bener jeung henteuna ngabuktikeun sagala panitah anu datang kana impian manehana.